Pun sapun paralun kasang rumuhun Pun sapun paralun kasang rumuhun kabatara kabatari Kabatara nagaraja kabatari nagasugi batara pangraksa jagat batari panghurip bumi ampun paralun Pun paralun kasena panyeket deuleu kabayu pangusap sukma kacai panghurip diri kalemah pangudang rasa pijaman ari mulang Pun paralun kapoha cidang dayang Sri kaambu sari pangasi kaambu sarining bumi kaambu sarining hurip ampun paralun ahung 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 guru limana putih lemah dempak lemah dampit lemah cika lemah bakal nunyangga sareng kakujang ahung 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 kabuyut bupung ulang alung di tengah camentrang herang mata wenek beureum koneng lang sinulang nyereng kebeng asa nyusuk buluh bulung asa nu mabak pakuan ahung paralun ahung paralun kagunung bakal kacatur kalemah bakal kasaba katangka bakal kapapra kacai baris kasungsi cai henang cai hening cihaliwung nunyang idul cisadane nunyang ngaler Cihanyuang nunyang etan Cipecang kiruh tigirang Cikapunung ulah punung lurung tujuh ngabandung kadalapan keur disorang ahung 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 guru linggas tak bahe sajeroning raja Raja nang raja ning punaku raja pamuna ahung 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 7 kali 7 ahung ahung ka langit ahung ka bumi langit mandiri bumi rucita jagat rucita jaya sang kalawisesa neuteuk leunyeur nilas adegan kabeh siluman sileman Jayana mangkasing seda-sedana benang kuaing hong kimanda hong aing nyaho ratu sia nu calik di gunung ngebukit gunung bukit buligir putih palias punahku raja pamuna amit amit ngedawidi sejaheureuy papantunan bisi hariring teu uni haleang teu merenah ulah ngait kana pikir ulah rengat kana manah tunggul sirungan catang akaran muga banglas ku hampura amit amit pedawidi amitan kantos mangkat pinah alam kuwayahna lumentang di alam panjang poe padang nagara tunjung sampurna paralun mun mapadane musik-musik nu keur calik ngobah-ngobah nu keur tapa bisi aya nu kasebit nami bisi aya nu kasebat jenengan kasebit nami keur alif kasebat jenengan keur budak nedagungnya paralun menta jemar hampurana lain diri kumawani tewani bisi kabadi lain diri kumawan pun tewan pun bisi kasiku palias niatnya campa
amit-amit Nadawidi kanuti kaler kanuti kidul kanuti kulon kanuti wetan kanuti luhur kanuti handap kanuti tengah kapapat kalima pancer amit-amit kainung nu ngandung ka bapa nu ngayuga kainung nu teu ngandung ka bapa nu teu ngayuga amit-amit Nadawidi kamah Jamrong nu ngageugeuh Bandung Kulon kamah Dipa nu ngageugeuh Bandung Wetan kamah Naya Genggong nu ngageugeuh Bandung Kaler kamah Raksa Bujil nu ngageugeuh Bandung Kidul amitan pula saja amitan amit-amit muga diraksa diriksa mugi diaping dijaring anu kiri anu dengki anu jaya kaniaya pangingkirkeun pangingkahkeun pangepeskeun nini jawil aki jawil ulah sajawil jawilna nini koronyoh kosong aki koronyoh kosong ngepangosongkeun jalan kula ulah kosong kosong teuing wana wani wawuh teu wana teu wani teu wawuh amit-amit lain wungkul kanu teu aya tapi amit kanu masih keneh araya memeh heureuy seja bebeja bebeja kanu araya kadulur-dulur nu lima kabah ateng nu mangkuk di Majalaya kabah patang abah patah anu cicing di Beruang kabah wawa nu matuh di Margahayu kabah ujang nu calik di Binong Jati kamenakna dekabayan nu kasebat Aom Kusman amit 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 saja amitan tikula nu cicing di Samiaji silana di Cijaura amit pula amitan sakitu Raja Pamunah sing jadi haseup nu ngelun ngeluna ngelun kamanggung kamanggung kamega mendung run turun ngajadi hujan hujan poyan silantangan panyinglar halangan harungan sakitu Raja Pamunah rajahnya pamuka jalan balungbang mangka balungbang emat jalan ngabulungbung cang bulan 14 jalan gede sasapuan Brai nyingrai mangka sing nyingrai lalangse puri apsari lalangse ayana diri nyingrai di unai pohaci lalangse puri apsari mangka nyingrai nyingrai di unai pohaci sakitu Raja Pamunah munah batu, munah kayu, munah segala halangan buel kupus ngelun kamanggung ngeluna kamega mendung kamanggung kamega mendung kamanggung kamega mendung run turun ngajadi hujan hujan poyan silantangan nyinglar harangan harungan run turun jatira kayu brai siang banyaran nebagja ini buka aki buka pangmukakeun jalan kula lalakon mangkasing ngemplong carita mangkasing bangblas ulah arek di halangan ulah arek di garanggu lain mantun nyaan ieu mantun bobogongan mantun ge ukur heureuy heureuy saparan-paran Banglas ku Raja Pamunah punah sakabehna punah atuh ayeuna mah sumangga
ngarah teu panjang catur tanpa bukur ngarah teu loba carita tanpa eusina urang rabut kapuhu papai ka akar urang teang katampianana urang punai kamuharana urang nyaritakeun lalakon bohong carita teuing di mana hong bohong ari bohong tea cenah aya sababaraha rupa muka hiji bohong dilarang contohna bohong pamimpin karayatna bohong anak kakolotna bohong nu nyandung ka pamajikanana bohong anu bobogohan ngabobodo ka kabogoh puguh-puguh gawe nganggur bebeja jadi direktur muka dua bohong menang bohong taktik dina perang ngarah perang jadi menang harian katilu bohongna bohong wenang ieu bohongna tukang dagang lamun meuli 5 perak ditawar 6 perak pokna kacan tiasa can rugi kana modalna nu kaopat bohong senang bohongna ki juru pantun mere samara carita hukumna during-durirang rapoho kana hutang hong bohong kuring ge rek milu bohong ngabohong senang nu diarah during-durirang nu diarah during-durirang Mang Dadi ayeuna geus ngaraja amit ya rek mimiti mantun Mang Dadi kajuru pantun anu nyaan ulah benuh nya Mang Dadi da ieu mah papantunan sakali deui bobodoan bohong dari mantun nyaan mah teu gagabah kedah guguru kedah luhur ilmuna kedah jero pangaweruhna ieu mah estuning papantunannya bohong itu yang urang mah emang ngabluk begitu cumohon ulah naik karena pikir ieu mah ulah mulit karena hati tah ceuk paribasana ge saha deui nu rek ngangkat budaya kisuna lamun lain urang Sunda tah eta anu geus mah keuning ieu mah ngajak pesangkan koboy ayeuna barudak ayeuna raresep kana pantun nyaman dadinya ulah disieun-sieun ulah disaha-saha toh kitu atuh kapan geuning cenah ceuk paribasa ge taksiran sirah butak di sisiran alah emang Dadi memeh mantun teh hayang ngarangkeun lagu heula nya darajah mah parantos kantun urang teh cariosna dina lalakon angke we engkanya aya urang lagu heula cing lagu Kidung sepan luhung hariring pangaliring
ayeuna urang nyaritakeun di hiji lemur nuka telah lemur dugul bawahan desa Takokak katotog bojong Pasengso rakyat sadesa caritana keur ear pangeusi lemur keur guyur di ditu di dieu gujrud keur maceuh pagebug buntut rame-rame ku buntut riweuh-riweuh ku buntut sasalat bijil ti kota sumebar tepak ka desa loba jelema anu popohoan loba jelema nu ngadadak edan buntut di ditu di dieu buntut patani cul kana pacul anu dagang sot tanggungan nu digawe jadi kaleket kabaun ribut ku buntut usum buntut astana ngadadak pinuh ku jelema nu harirup natu tunggul ting raringkuk anu sangat dijarugjug sirah cai di sarungsi jurig jarian di aronang dukun buntut ngadadak payu ilmu pagulung jeung tipu oyag kabeh kolot budak oyag kabeh cacah jeung menak kabeh malikiran buntut nyaho teuing buntut orai kadut nyaho teuing buntut cucurut nu cenah ngacung ka laut kitu nu usum di lemur kaayaan di padesan tapi da lain zaman ayeuna ieu mah zaman baheula mang tadi zaman urang ge tacan aya ari nu matak bujrud kana buntut dabongan aya sababna buntut naon nya teh nya duh cenah mah wangsit ti dewa sing saha-saha nu mareunang buntut bakal jadi beunghar ngadadak beungharna kali sawidak mun boga duit saperak bakal jadi 60 perak mun boga sawah sakota bakal jadi 60 kotak mun boga panyakit budug sataun bakal budug 60 tahun asal kena kana ilmuna anu sok dikedalkeun ku eyang temak macan keluar Tarsan kitu kayaanana Mang Dadi batur jenuk balarea tapi kapan ecek tadi da lain zaman ayeuna ieu mah zaman baheula zaman loba jelema bodoh katotoloyoh jelema pinter kabalinger ieu mah dongeng bohong Mang Dadi ayeuna kacaritakeun di lemur dugul aya jelema katelahna Ki Asnaip ari kayanana eta Ki Asnaip estuning taya kaboga teu boga mobil teu boga sawah teu boga kapal-kapal acan Ki Asnaip jelema sangsara hirupna gugulung ripuh ari gawe dagang bajigur ari ngimpi ka Singapura dahar sore hanteu isuk dahar isuk hanteu sore partina keur kayaan kitu jol aya nu ngabejaan cenah mun hayang beunghar mah kudu daek datang ka emah menta buntut bari nyemak atuh caritana Ki Asnaip teh kabita dipikir-pikir dirasa-rasa diimpi-impi ngeunahna tungtungna teu asa-asa habuk tanggungan bajigur dijual
narek dipake ongkos tatapa meuli menyan saboboko meuli rampe saboboko minyak sengit saboboko bokohan. sesana meuli mangmulikeun pamajikan saboboko salah Mang Dadi dipake meuli boboko keur pamajikan Ada bener mah. Kias naib geus nekat sejana rek tatapa rek ngadep ka mah gondrong nu ngageugeuh ku hameong tengah leuweung kadal nyemplong maklum rek ngadep ka mah sagala henteu gagabah memeh init Kias naib kudu mandi di pancuran sumur 7 ka 8 sumur saat ka 8 sumur bor Obat jika gitu mandi tuh. sudah reka embah Mang Dadi beres mani gancang dangdan ari dangdan bebeakan bisi teu kanggo kumah gondrong nu ngageugeuh kada nyemplong dasar mudasir Kias naib dangdan lain ngaheulakeun baju tapi ngurus bulu-bulu bulu irung digelungan bulu kelek dilelepe bulu beteung mata keung tempat tumila ngadaweung pindah kana muriel kumis di Senen nepi ka Kemis Obat jika gitu. ngasah pacul gagang pondok cibrod dipake ngurut janggot rap dandan make pakaian make iket di baku tetopong julat jalitrong kampretna gomrang kahanap kaputan rada paseng sol ngahaja nutupan dosol beres dangdan dangdak dengdek bisi aya baju nu soek teu poho ngajanteng heula tuluy ngalengkah salengkah kadua lengkah ngaraneg beureum bari kunyam-kunyam mapatkeun jampe kasmaran asihan si guyur siwur paranti dagang bajigur asihan si herang dangdan si maaingnya si maman masing pangling nu ningali deung deuleueun anu neuleu asihan si jam pedang dan pamere urang Karawang puah aing ieu Kias naib dangdana Kias naib estu dangdan bebeakan baju di bajuan deui calana di calanaan sirah di sirahan deui salah sirahna make kopeah meureun Mang Dadi make iket lain sabaraha rapis deui ieu mah beres mapatkeun asihan atuh kolear Kias naib init ka pasar ari ka pasarna teh Mang Dadi sejak rek balanja heula nyumponan syarat tatapa kemang telon 7 rupa menyan geneuh 7 guruntul teu poho kasedep mah wajib muning segede imah Deuk aya wajib teh mending. kolek kesemek kremes paku ditambah manisan rebab Kias naib reka pasar lempang gancang rurusuhan mapaina jalan satapak mengko lebah tangkal jengkol mipir-mipir jalan leutik jog anjog ka parapatan 7 lengkah beras ka pasar pandek tata apa Mang Dadi kudu balanya keur eya keun antep sina ka pasar Mang Dadinya Nya. keun antep Sindang bodaka Mang Dadi sindang bodaka ditandaka ada di
jadi sababa jadi sindang budasna Serius nah barang Kias Naib datang ke pasar Nudaragang ngadadak ear tukang kurupuk pahibut tukang surabi ngajerit tukang takokak sarurak tukang tahu kukulutus tukang oncom ngadon olokok tukang bubur biur kabur ribut kujurut jelema pasar kolot budak kabeh sarurak anu gelis ting jerit rana lenyang ting koceak nini rawah riwih susurayu di talian ditilik di kajauhan siga kantong ganda wesi Kias Naib ngajentul teu puguh laku heran ku polah jelema ceuk na jero hatena ai bawa jelema teh owah kabeh aing datang pada bubar kataburan palang siang aing teh disangkaraja pedah aing dangdan satakerna Kias Naib alak ilik cupu capa ruguk pragap bisi aya dangdanan salah nerap bisi baju henteu payus rap kana iket aguh keneh meungkeut sirah red kana kampret da balik eueuh nu soek ngareret ka gigir ngareret ka hanap barang red ka hanap amuing rajana amuing paingan teuing paingan jama saurak paingan jama barirak si horeng si mana horeng limpuran kabina-bina kahanap teu dicalana paingan kacipta nya Mang Dadi mereka cipta pasar ge lumpat kabeh atuh Kias Naib wirang beungeut beureum ngemang wera keung pacampur jeung era dampaleungeun duanana ngarungkupan Mang Suadma rilit awakna Malik kalawong miceun gamparan ancang-ancang bujur dengklang berbuat Kias Naib lumpat Kias Naib minggat lumpat sakalumpat tampet pangpret lir kuda dicepret birit tiris teu dirasa di udag ku era hari lumpatna Kias Naib ngabecir aja ning tarik batan nimis bedil gancang alabatan beca salah Mang Dadi alabatan panah kitu atuh panah satang malang didupak unggul ngajentul dirurut entog keur ngenog ditajong bunyuk keur batuk ngudupung doma ti jengkang nang karak kadupak keur lumpat nipuh teh Mang Dadi atuh lumpat na maninga hegak lembah nu najak ngagegag lembah nu mudun ngadudud dinu rata ngagandeang eureun mun manggih mengkol ngajak ngobrol tukang channel eureun lumpat heureuk heula diselang heula pasea teu pupuguh ngadon ribut rek gelut jeung tukang huut ke capek meureun Mang Dadi tukang huut di awuran huut
lumpatna keneukeun mangih balong di kojayan ngadon reureuh ngala keuyeup di handapkeun tangkal dangdeur ngarenghap eureun sakedeung cinepul luhureun batu nungguan me ngajuru nungguan heula me ngajuru atuh da salse lumpatna ge jauh moal burung cunuk angang moal burung datang rongheap datang ka imah gusap gesut di calana berebat deui lumpat deui berebat deui balik deui Obat kelumpatan wae tas naib lah. lumpat teu sumpang simpang bisi tapak kaberangan bisi mah kaburu eueuh dama lumah mariweuh riweuh sok loba tamu mang dadi aya ka mah penting mah lalawora Ya aduh berpisahan tamu satu sumangga ngarah teripuh kanu mantun nu jauh kurang deketkeun nu deket kurang cinekeun ngacarioskeun kias naib geus tepi kaguha meong tempat kada nyemplung panonoban mah gondrong panonoban mah gondrong hari pernahna sisi leuweung luang liwung leuweung ganggong simagonggong sayangna orai jeung meong leuweung pinuh ku sasatoan banteng galak tinju lingkang sagede-gede muning bungkiang gede pisan ya aduh orai sanca ting logodor sagede-gede patot rajana ting haryang leungit leuweung ting haryang reungit leuweung gedena sagede bueu jeletot nyocot tangkal ki hujan gede teuing tangkarung ka dicocor reungit dihanapkeun tangkar wae kias naib sila anekak niatna rek tatapa rek menta pituduh buntut tapak mang da dieu ari tapana bari sila nyang hareupan bungkus peda jeung timal segede angel ngageneng bungkusan samel ngahaja meunang ngahaja ngarah teu hese engkena lamun batal dina tapa timal tinggal ngahwakeun caritana kanu keur tapa daratang anu ngagoda ieu mah tadi nu tapa teh digoda aduh digoda wae atuh puting kahiji jol aya putri aya putri geulisna kawanti-wanti suraseuri nawaran surabi cenah dititah Mang Juli tapi kias naik tahan teu kagoda ku gogoda panon peureum mepet pancadria muka denge teu didenge muka ame teu diame asnaib keur tapak di lalajoanan ku beuleum peda lulus gogoda poe kahiji jol poe kadua poe kadua jol aya buta ngajak dahar jalabria gede buta teh wih leungit buta datang satria suraseuri ulak cangkeng bari mamawa kolep cangkaleng ieu mah ngagoda atuh Mang Dadi leungit buta jodohi widadari gelis jol widadari dangdosan nganggo bikini umat imut ngajak dangsa lana lene ngalenotan sabari hahariringan bari hahariringan ta widadari bisa ngawin teh iya iya nalihna teh Mang Dadi ngawin teh kumaha aya listrik di Ciamis make sendal sisirangan aya istri mani gelis hanya kal eueuh sirahan gunung
Guntur, Gunung Rakutak, Gunung Salak, sisi sawah. Inung Gunul bapana butak, anakna pitak sabelah, anakna pitak sabelah. Putri gelis lir widadari gelis bawa ninga jadi enak kabina-bina enak di dituna kacipta bari nganggo bikini lamaina beureum ku lipstik panangan bentik ngagonewa bari mamawa kampak sabelah nu sabelah deui ngelek anak ayam. Sudah putri zaman baheula palengseng tina salira den putri bau bawang menang mangang tapi cek caritana kias naib tegalidur kekeh sidak kebari perem moal aing moal kabita ku putri di mah oge putri mah aya ini putri jodoh ini ngagoda mana di naon tak kira-kira ngaberak tukang loak nawaran calana makanin lain calana murah ieu mah calana bulu jin teuing jin di mana jigna leungit tukang loak datang dari Jawara ngusir ka Kias Naib teu meunang tapa di dinya lantaran eueuh surat izin tatapa. Oh, da tatapa teh kudu aya izin atuh Mang Dadi teu gagabah. Lu mana kode teh ngagoda nya lah. Tapi Kias Naib keukeuh kuat. Teu kagoda gogoda keukeuh beureum bari sidakep bila lajoanan belum peda. Keukeuh belum peda ngilu Mang Dadi. Belum pedang ini. Yo deui gogoda datang deui gogoda. Ayeuna mah anu datang rana montok. Cenah mah datangna terek ngajual entong. Butuh duit keur namahan keur meuli mobil sedan. Jual gogoda kita kieuneun. Aya anjing huluna kumila. Jawa jelema kirahna sagede pedes make kopiah ditumpuk tilu tekan heuleuh huluna Dadi weting kahiji keukeuh kuat weting kadua keukeuh kuat weting katilu keukeuh kuat kaopat kalima kagenep kaseriusan dina weting katujuh tengah peting sepi jempling dekadenge sara bom-bom acan kaleber bau menyan nebak irung pacampur jeung bau cucunguk usung Kias Naib ngarenghap muka panon tuluy ngarenjag sabab teu nyaho di mana joalna di hareupeunana aya aki-aki beungeut celong bentuk kemong huisna geus bodas ngeplak ngarumbay ngaliwat tak-tak janggotna kahandap ngamai leuweut ngarungkupan bujang aki-aki tengongna bengkung ukur di carana kutung pok ngomong rada ngagerung sora mangung berkuntung lain batuk tukang pantun ieu mah nyaritakeun aki yakin batuk mah bener heuh aki-aki batuk kunaon ajaib wah ajaib ajaib Kias Naib tunengal tunemalan molotot bari teu ngomong kasima ku aki-aki ceuk aki-aki ajaib ajaib tidak lain ngaran atuh sahaja Naib iya kan Naib Ip udah kita dapat deh udah
atuh Kias Naib ngarenya bari nyarita dina hatena moal boa yuk mah gondrong kaciri bibirna monyong solong-kolong Kias Naib gancang nyemah menekok mayun ka mah saliwatan katempok mah teh tarangna pitak kawasna tapak labuh basa baheula mah keur budak gerem-gerem sonten mah gondrong gerem gentem ajaib aya naon bade datang ka tempat ik ari teh mah Kias Naib sampurasun Kangjeng mah yo abdi pun Asnaib jauh di jugjug angang di teang haja maksad nepangan kasalira pangersa mah manawi salira mah kaleresan reah mana sim abdi teh hoyong buntut hah cek mah bari ngarenyag subaya wajah bagelo tepupugu hayang buntung ieu mah teh saliwang sanes hoyong buntung mah hoyong buntut manawi mah kersa masihan abdi Kias Naib bade nedapi tuduh nomor buntut orai kadut atuh mah teh ngarenyag ceuk mah naik teh bandar si kira-kira ja aing teh geus kolot piraku kolot jiga kana mebenta buntut ceuk Kias Naib mugi masing hawatos ari ceuk mah naon sumuhun mugi masing hawatos 70 ari silai teu hawatos kanewe tejo aing bismillah jadi mbah baju ge aing geus rawi ceuk Kias Naib bari ngalengis aduh mah mugi wae mah teh ulah tega sing ngawatos mah mugi mah teh ulah tega mah mugi mah ulah tega hah matega dikira-kira sia meta batega ka aing bu silaka emang tadi mah teh mah torek sanes mantega mah maksad abdi mah bade nyuhunkeun milik naon nyuhunkeun milik naik ke batriang boro-boro mere bilik kasia ibah aing ge bilik da geus jarabon aduh nyaan ieu mamang tadi mah teh saliwang aduh mah mugi mah ulah nyiksa mah ka abdi ka jalmi sabar ari si aing ubah aja beukila teh beuki gacapu sanes ngacapu mah ulah nyiksa ka jalmi sabar gacapu sia ngahakan barkusa jeung surat kabar ieur aing bah sanes parkusa jeung surat kabar mah ulah nyiksa ka jalma sabar pusing Kias Naib tetep nekat teu arek robah niat da maklum meureun emahna ieu marada torek maklum meureun geus kolot Mang Dadi maklum emahna geus kolot pok nyarita deui Kias Naib ngagorowok rada tarik mah pusing aing mah abdi nyuhunkeun buntut nu jetu barang ngadangu kitu mah gondrong ngabarakata pok nyarita dumareuda
dodoh teuing Ki Asnaif si horeng si mana horeng hayang untung tina enteng tatapa geuning maksudna hayang buntut ti kaula bener kitu mah ajaib sumuhun leser mah lain leser sia belengkuk leres ay sumuhun leres mah yo deikeun ay deuk ngomong ajaib moto sok resep kana buntut bisa hirup jadi ramijun ngomong bari jeung tatanya ka dukun sabab loba dukun gedebul kukus ngebul dipake wadul loba mah nu ontohon anu sok resep jojongklok tepuk puguh tempat sanget diaprak bari paroho kana salat nanyakeun buntut ka mah aing ge mah hayang suri nah hayang suri kunaon mah kopi kira ku silai Asnaif boro-boro mere buntut pada aing butak huruf sumuhun mah tapi pan saurna ari mah sakti 70 aing riweuh tempat cici aing dibeldi dijarieun imah jelema kuburan aing dibongkar aing salaku mah teu bisa majar kumaha da teu boga surat-suratna aduh haritos kedah kumaha atuh mah da abdi teh hayang jadi jelema beunghar hayang beunghar mah usaha nu bae si jalujur ulah gacapu sing cager bager bener pinter tong mau ulah ngabangsat sing hati-hati ulah korupsi tong poho ninggalkeun salat pek sirian ilaing hirup moal susah mun silaing nurut kana papatah ik insyaallah bakal jadi jelema mulus rahayu moal kakurangan sanag jeung pagan kaarti duyu adreseten sungun ngartos mah juh ya ila bagera bali dupi perkawis buntut mah tau dipikiran ya kudu soal buntut kubah kabeh dipicit ka laut cariosna mah gondrong ku hameong leungit tanpa lebih ilang tanpa karana anu kari Ki Asnaif ngajentul ngahurun balung ngajenghok teu bisa ngomong hareupeun bungkus peda aya keneh timal gede weutuh keneh rek neangan buntut teu diturut mah teu nyaho ka mana leosna mah orowodol mah atah adol Ki Asnaif tungtungna amek nyedek kanaga midek singkil ngalungkeun iket alungkeun baju alungkeun calana buligir di tengah leuweung kekerot dan tapar deui habuk Ki Asnaif nyiksa hulu peda kitu cariosna Ki Asnaif hayang buntut mah wadul mah genebul gede rahul turun jati rahayu brai siang banyaran bagja ari ceuki dalang tea kembang sinetik sedang tinembangan tutup lawang si gotaka sakitu wae mang dadi pantun ngacapruk ieu